Bila mana jalma teh ngalut meureun kana nyukang sirot rek menuju surga bari nganteng 3000 tahun akhirat. Nu nganteng luhur neraka geuning baris labarina mah bariseuna mah lalenta mah. Mangkani lembut lagi alambatan buuk cenah. Lamun bisa gambar buuk mah dibagi 7. Alambatan pedang seukeutna saperti peso cukur. Lamun ti gurawi lah geus we. Geus eueuh anu bakal bisa nyelametkeun we eta. Eta tina 1000 nu ngaleut hiji nu salamet salah 489 30 berat eta. Ku sabrona we aku nafsu na we eta mah. Ku nafsu nek. Nah disebutkeun nafsu na kapan atuh ari pok pangkal-pangkalna maksiat maka tina nafsu. Nek kitu tina nafsu nek. Bana korep sababna nafsu nek. Jalma takabur ku nafsu nek. Jelema hasud nafsu kan gitu. Lamun hirsu kana mas ku harta dorojo tina nafsu lamun syahwat upamana sekabitaan atawa sok nganteur ka hayang nafsu kan tina nafsu. Anu teh hate poho ka Allah kan nafsu nu mohogeunana oge alalawam. Baik aya sifatna teh ria kan nafsu na riana teh. Bala nafsu ria teh. Aya ujub, aku-akuan, kalakuan halus, biji tina maksud kan tina nafsu nek. Sumah hayang kadenge ku batur, laom hoyo ka batur, ngadu-ngadu upamana, nepikeun ka gibah hayang ngupat sagala tina nafsu na mata cilakan jelema teh ku sabab nafsu nek. Mata berarti can-can hubungan jamil atuh amal jeung ilmu oge. Lamun nafsu na masih keneh aya, jadi nafsu kudu berantasna. Kan teu saeutik amal jalma teh rongkah wah ngaji Qur'an meuni nyaan. Lain goreng membaca Qur'an. Upamana sedekahna hebat. Dengan hudang penting tahajudna, duhana sumawona, tapi ku nafsuna. Kan nafsu teh seuneu. Nafsu bae barat seuneu manawi, mata cilaka jelema teh ku nafsuna. Eta ku ayeuna riyado ku dikir teh takeun ngaberantas nafsu eta. Ngarah amal geus teu disarta nafsu mah ditarima ku Allah. Kitu nya. Dan nu ngaruksak amal, nu ngahalangan ditarimakne, nu ngahalangan ka Allah, moekeun kana hate iwati nafsu, amarah jeung lawa mati. Dan digebur teh ngarah jadi timbul nafsuna, ngarah jadi mulhimah, mutmainnah.